Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nun Gusti Rumah Suci Pangeran Rabbul Ijati sadaya anu terjadi nuku abdi katingali tiap waktu kali mangsa tentang pakeuhan dunia dikawiti bencana nepi kabungkus ulama etate mangrupi ciri anu yakin janten bukti nulebat dawuhan Nabi sareng mangsa nu terjadi di mana minim ulama nujan paku di dunia pasti yakin bakal tiba kehancuran jeung binasa sabab mautna ulama eta mangrupi bencana anu pohara batan tsunami jeung gempa matul alam kitu jeung syariat Islam lir cahaya mulai padam poe komplek alam kelam sabab nu ngaran ulama pewaris para anbiya jeung pakuning alam dunia anu masih bercahaya mun ulama teh parupus kabar jagatos arabus ulama nu bersih tulus tutur sapa lembut halus ulama nurul amilin sanes anu resep ulin ngahiji sareng pamimpin tapi nanu aku yakin Gusti teh dicandakan nyata nate di maotan eta teh tanda ning jaman dongkap mangsa karuksakan rusak akhlak jeung akidah narasa paling garaga kana syariat gagabah sombong jeung males ibadah tinggal ngantos hiji waktu hiji mangsa anu tamtu ombak tabur gunung pitu bencana tiap penjuru nyatana dongkap kiamat
pangajuran ieu jagat polan manusa hianat nugas tedae taroan ukituna para dulur urang pada tafakur sameme alam teh hancur urusan awak sakujur ayo urang lalaunan bebenah di kasaean ibadah terus lakonan tapi tong nyimpang aturan dina dosa jeung maksiat bersihkeun akhlak tabean ka Gusti urang yu tobat bebas dunya akhirat